Tak biasana usum hujan kieu di leuweung sok tarurun oge bagong. Tah ieu teh tilas wengi. Allah tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui kumaha dulur anu di lembur baraya anu di kota kumaha dararamang. Alhamdulillah mugia sadayana aya dina ginanjar wilujeng kamugiaan ya. Masya Allah alhamdulillah. Nah, biasa di leuweung abdi teh tuh ya teh kabut namanya turun pisan tuh, namanya turun kabut. Oh, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala nurunkeun kabutnya. Coba tuh, masya Allah. Review ayeuna tak biasana usum hujan kieu di leuweung sok tarurun oge bagong. Tah ieu teh tilas wengi. Allah tah upami di leuweung anu kieu acak-acakan kieu eta tilas bagong. Da tuh komo ieu tah tilas bagong. Tah ieu teh tilas bagong. Masalah teh teu kieu tah. Masalah teh tilas bagong. Tuh. Tah. Tuh. Tilas bagong teh. Menuju milarian cacing. Salah sahijina makanan favorit bagong nyata cacing. Matak bagong mah tara kaserang ku tipes. Sabab ngaraharan wae cacing. Ya. Tuh. Di bagong ya si bagong teh boga sok disandingkeun teh jeung gogog. Nah, biasana di dieu oge tah sok anu maroro oge biasana wengi-wengi. Komo keur cuaca kieu rada lumayan ekstrim oge kudu hati-hati oge. Kudu hati-hati oge. Jarak pandang lumayan ya. Rada terbatas. Sabab manusia mah kena katerbatasan beda jeung Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mah teu kena ku batas. Ari jelema makhluk beunang ku batas. Panon paling jarak tempuh pandangna sabaraha panon? Nya beunang ku ka batas. Pangdenge beunang ku ka batas. Tah, ieu kopina alhamdulillah kopina mulai kerembangan. Masyaallah. Alhamdulillah. Nah, dah. Tuh dulur-dulur anu di lembur baraya anu di kota dah ieu pribados di dieu we ieu di leuweung ketrak-ketrek puncang pancong tapi tarai suku mah dipancong tuh ya. Mung sakitu review tentang urut-urut bagong. Aduh asa teu sopannya. Baiklah engke di non di non di sensor. Jadi pas bagongna di sensor batit gitu. Nah, ieu nya sekali deui urut bagong. Urut bagong tah. Nah, urut bagong. Urut bagong tuh. Urut babi hutan ya, babi hutan tah. Babi hutan acak-acak kieu. Kadang-kadang sok turun teh sok tipeuting. Komo lamun usum hujan. Selesai jina favorit makanan ananya seperti bebetian. Sabang saning, tales, sampe, kui. Nah, terus tah aya deui tah. Ida acak-acak urut nyacing na tuh. Loba pisan jadi matak kudu ekstra hati-hati oge lamun ketika tiputing keluar. Kudu hati-hati oge kadang-kadang sok kapergoknya. Bela diri oge bagong oge. Kadang-kadang sok bagong reuas, urang reuas. Tah ieu aya deui tah. Nah mung sakitu.
info tentang tapak bagong di leuweung anu pinuh ku kabut. Wassalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Teng kabut kadinya tak kabut. Teng.